Gusti maparin abdi paningal sapertos Gusti anu nitenan bangsa nu netep dina alam poek nuju nganti kaasih Gusti ngauban pinuku kaasih ngaraoskeun sapertos ku anjeun karaos rama ngagentra putra anu leungit sangkan mulang ka anjeun Gusti. Nun Gusti ieu hirup abdi jantenkeun abdi caangna Indonesia. Nun Gusti ieu hirup abdi amanah luhur Gusti laksana. Nun Gusti ieu paneda abdi nugraha anjeun nyata dugi kasakuna. Nun Gusti ieu sebab abdi seueur jalmi dongkap ka Gusti, seueur jalmi dongkap ka Gusti.